Dihitung-hitung nurutkeun hisab qat'i jatuh tanggal hiji Rajab adalah poe Rebo. Minggu, Senin, Salasa, Rebo. Lamun ibadah nu sejenna puasa. Puasana teu kudu sabulan ulah sebab besi kaliru jeung Ramadan. Ulah. Jadi nu puasa sabulan mangan Ramadan doang. Ai Rajab liwatkeun ti sabulan. Sabulan setengah, sabulan 10 poe, sabulan 5 poe, atau sabulan 2-3 poe. Liwat. Jadi kayak juga adanya etika. Pasti di pikiran pasti jadi etika. Mundek saetik turun tina sebulan 27 poe. Kanjeng Nabi man shoma as-sabi'a wal 20 min Rajab. Sajelema nu puasa tanggal 27 Rajab kataballahu lahu shauma sittina, bakal dicatat ku Gusti Allah nilaina sarua jeung puasa 60 tahun. Urang umur 60 tahun ku puasa Rajab berarti sapoe-sapoena urang boga nilai puasa. Waduh, untung biasa. Catat di jero hate geus aing mah diliwatkeun ku aing. Sebab lamun ti 27 60 umur aing kan bisa-bisa 70. Geus aing mah datang ka bulan Syawal aing puasa. Nekad aing. Eta karek hebat. Nekad eta dongkos kitu. Boro-boro datang ka Syawal cenah kieu 27 bisa teu dikurangannya bisa. Asal ganjil. Lamun teu 27 25 bisa teu kurang kan bisa 2 kurang bisa kan 2 tiji. Namun 2 hiji teu kuat lantaran kula mangojek 17. Kula mah cenah ngawarung ka pasar 13. Kula mah karyawan kiai sibuk 7 poe saminggu. Kula mah waduh cenah kiai ieu mah bisnis ngalar ngidul 3 sia mah 3 poe. Aduh kula mah tempat sehat cenah awak sapoe sia mah. Geus sapoe bae Rebo bae geus. Aduh cenah kieu sapoe ge asa datang ka lohor. Hanya teu kuat datang ka lohor bodem. Teu kira-kira nawar keneh bae. Sia mah bener gegedena moal puasa bae buru. Aduh ya Allah ya Rabbi, ieu Kanjeng Nabi mempromosikeun ka umatna hiji abeh nilai-nilai puasa Rajab kaeusikeun ka umur-umur urang. Kurang kumaha deui Kanjeng Nabi? Masyaallah, rahmatan lil alamin. Dengan puasa 27 poe tapi nilai sarua jeung 60 tahun. Nomor kaduana Kanjeng Nabi mempromosikeun di bulan Rajab teh julukanana Syahrullahil Asab. Jadi eueuh perang di baheula ge bulan Rajab mah pake ibadah ka Gusti Allah. Masyaallah. Kiai carana kumaha carana puasa sunah mah beda jeung puasa fardu. Puasa fardu mah kudu metingkeun niat, mun teu niat teu penting teu jadi. Puasa sunah mah jadi Senin, Kemis atawa Rajab. Urang geus nyaho Rebo teh tanggal hiji Rajab deuk puasa aja ti kuari. Eta mah ngazam pan lain niat. Kudaon malam Rebo reup HS hudang-hudang jam 7. Kena puasa itu niat keur peuting. Jam 7 jam 8 mikiran bayangna puasa tak ulah. Tak eta budal jam 7 jam 8 inget jam 9 urang niat jadi apa masalah. Mau niat banget jam 9 jam 10 gak masalah. Niat kaulah puasa
dina poe ieu tanggal 1 Rajab sudah jadi asal encan ngadaharna naon encan ngadahar naon bisa di atas walaupun poan jam 7 ngawuduk ngupat aja ngopi segelas ngerokok karek inget tanggal 1 Rajab niat puasa bodem teman ya puasa geus bohong puasa geus jebeg teu bisa syarat can ngadaharna naon can minum nah ieu bisa diniatan ku urang puasa sarua jeung nu ti peuting niat geus dicaritakeun puasa sapoe-sapoena ganjaranna geus sering ieu mah 27 bae urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere sararehat dibere daek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah boh puasana boh mazakulhuna eueuh deui nu diharepkeun iwal ti hayang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan urang kabehan dipikari ridho ku Gusti Allah lamun Allah geus ridho radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyya rabbah di akhirat urang di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komo nungis kolot mah buah datang buah mual ka Rajab hareup bahkan pemajikan geus ngomong bae bapak lu kayaknya enggak nyampe nak abah enggak nyampe kayaknya ke Rajab depan cak anaknya jangan-jangan Rajab mah Syawal juga tahu kelihatan dibengek begitu jadi boro-boro malaikat anak-anak lagi guys rada tedelean lain deui Quran udah nggak kebaca kayaknya. Kalau baca Quran aja pakai kaca. Tapi kalau lihat cewek mah bapak aja enggak. Kayaknya matanya cekas kalau lihat cewek mah. Bapak lu memang begitu dari dulu. Jelalatan. Matanya 2 keranjang matanya. Maca Quran mah jangan kaca kade tasal kaca teu kabaca henteu deui heran ini awewe mah keur make kaca ge kaca dibuka kaca dibuka totolol bae eta kan masyaallah aya kos kitu eta jeung loba eta nah iyalah urang geus datang ke bulan Jumadil Akhir sigana urang nu nambahan umur teh nambah padahal ti jatah mah urang ngurang namun di bulan Rajab ieu umur urang geus aya 59 sedengkeun umur urang jatahna 60 berarti tinggal sataun deui lamun umur urang 60 tahun ti Rajab kuari nu bakal eta adalah 50 tahun 11 bulan berarti sabulan deui 59 tahun 11 bulan lamun pas Rajab bakal ngapae parebo umurna 60 kuari umurna 59 tahun 12 kurang 3 poe jadi berarti pas Rajab geus geran neulean kuburan ayo silaturahmian babaturan ampura emang enak aja payah sana yang Rajab gitulah urusan payah bate dihayang-hayang teu bisa diembung-embung teu bisa nu penting nama urang maot husnul khotimah mawa kalimatul thayyibah la ilaha illallah
kula masuk ngabayang-bayang lamun jelema maot kafir angkleng-angklengan di neraka di kulub wateswangana masyaallah. Terus harapan kana dikaluarkeun nu maot kafir bawas maot musyrik murtad munafik naudzubillah min ai kitu bah mawa iman sanajan di kulub di sate dikerebek-kerebek aya harapan jaga ninggetok. Tapi lamun murtad musyrik kafir munafik naudzubillah min dzalik geus dikuncian lawang neraka nyana terus harapan gogolotrokan bayangkeun coba masyaallah mantak jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman dengan baca la ilaha illallah unggal mantap salat tilu baca jang tajdid supaya iman anyar deui sebab jelema biasana resep kanu anyar kitulah ditahan Kangjeng Nabi Zaid garong begitu nu digarongna adalah Khalid setelah benang ku negara disidang di meja hijau di kejaksaan ternyata aya pangampura ti pihak korban Khalid bae dibunuh ku Ki Zaid keluarga Khalid ngampura kan bisa dua jalan kamari ge bisa langsung paehan deui bisa dihampura dengan bayar dia satu keluarga korban guari mangampura tila balasan pembunuhan nusok disebut kisos dengan membayar diat atau wajib ngaluarkeun harta kisosna wasaqotol kisos bunuh Ki Zaid eta keur carita kisos kan cek tadi ge wa qatlul qati' yughallabu fihi ma'nal qisas wa fi qaulin al had geus lamun urusanana qisas bisa diturunkeun tina dibunuh karena bayar diat tapi lamun had teu bisa mentek ketika dihukuman di sebuah negara bahwanya adalah kudu dihad itu teu bisa pakai dibayar ku harta diat teu bisa mantak wayuk kalau hadan dihad lamun memang ieu urusanana had mah had bae tergantung kumaha negara namun negarana negara Islam negara urang mah lain negara Islam negara Republik Indonesia berdasarkan hukum Pancasila KUHP pek bae dek kumaha ge aya aturan-aturanna ieu mah keur nyaritakeun tentang hukum Al-Qur'anul lantas di urang teu dihukuman kos kitu atuh bangga sadaya-daya nyanggakeun ka inohong-inohong anu dilaluhur nah mah kejeng teu tertarik kana hukum Quran tinggal gitu bae acenah menang kesepakatan bangsa atuh mangga bae ya urang mah sapira rakyat jelata teu daya teu upaya cenah kumaha lamun di hukum Al-Qur'an tegakkeun ya alangkah bungana sebab nu bakal dibunuh nyana urang mah teu atuh korupsi teu mean teu atuh indah oi urang mah masyaallah indah wae naon wallahu alam
nu bantak embung make hukum Al-Qur'an negara kasieuna korupsi potong sieun bodoh deh urang rakyat teu sieun teu aja make hukum Quran ni indah aja dan teu make hukum Al-Qur'an atuh sabodoh nya ente-ente nu ngalaksanakeun kecena di akhirat iya tuh di akhirat nyana tuh aing mah kasalor gak kabehan cara kos kitu amat geus kos kitu bae teh dituna pamarentah mah mesti kana raraka heula mencari kieu mah bangun enteng naon iya tuh geus percaya jasa ka Quran kumaha tuh geus kos kitu bae tak sing hararade hirup salamet ke diri urang eueuh nu nyaah ka diri urang iwal ti urang kunaon lai kabeulem ku korek api jojolotoan ai prak urang teh ngagejeburkeun maneh lolonja ka neraka jahanam pacira iraha lolonjan aya eta jadi lurah keur lolonja ka jahanam jadi camat jadi bupati bang geus lain lolon jadi KM nanya gubernur RI 1 bata mah lain KM nu boga jahanam ieu teh maksudna kumaha cenah kitu amat hati-hati si gade eueuh nu deudeuh jeung nyaah ka awak urang iwal ti urang tuh Masya Allah geus urang mah dongeng-dongeng hukumna tulana dilaksanakeun teh atuh nyaho-nyaho heula polisi ge barang geus nyaho mah nyana ngarented-rented jeung kos kitu cenah hukum Quran kok lain lagi sama hukum priwit lain lah hukum priwit kenanya raraho nyana deris bae ai geus nyaho make di jalan ge kan nyana rada pilih-pilih oh ieu mah nu ngaji ulah ditangkep sugan we kabeleteran ganjaranna kan gitu oh ieu mah pedagang leutik ulah ditangkep karunya boro-boro yang mayar polisi nyajanana ge heseun nah ieu mah do sugih tangkep bae sanajan aya STNK aya naon tangkep bae gitu malah mental langsung minta uang saya ini kesalahannya enggak ada salah saya minta aja iya itu bagaimana aduh Masya Allah polisi bang pakai sumpahan masyarakat sial jasa cenah ya polisi memeh lagi sial jasa ya polisi punya nanu sial STNK teu mawa daun teu mawa yang lempang di jalan tapi tetepnya polisi sial da polisi aduh aing beaku polisi kema aing mau teluh lah yang polisi padahal polisi urang hese ngamankeun jalan baik hese macet polisi hese polisi lamun niat ibadah gede ganjaranna gede jasa tama ganjaran geus lillahi ta'ala nyana macet geus teu dititah dibere duit lah bangsa 1.000 embung kecuali kadeuleu bangsa 100.000 nah ini boleh sagala rupa ge horeng kumaha niatna urang digawe jadi pamarentah niat ngararapih mah atuh gede ganjaranna itu jadi polisi niat ngamankeun watuh gede jasa ganjaranna cak Kangjeng Nabi boro-boro utar atur di jalan ngarapih-rapih perjalanan imatatul adza fi thariq nan miceun panyakit-panyakit di jalan gangguan-gangguan di jalan eta teh gede jasa ganjaran paku di jalan singkirkan besi katabrak motor ke maduh cucuk di jalan aduh cucuk besi budak maka sepeda kempes eta ganjaranna gede oli di jalan yo oli kumaha lamun naik motor ke tipolese dikumbah dipel gojana
Belajar orang Batak, waduh, malah jalan di Pakuan. Orangnya ada boga bengkel di situ. Sial teh Batak. Atuh, sakumaha nu ngabesan ban, barang retus bae oreng nang nyana. Masyaallah, kadzaliman kos karar itu. Dasar Batak. Sawareh tapi aya mun teu kitu. Nah, walau qatala lamun Zaid ngabunuh Nabi Muzaqqalin maka alat berat eta poila bihim kudu dibunuh deui sakumaha ngabunuh nanyana au biqati udin ada ngabunuh megatkeun anggawa tasarua poila bihim misluh. Wari orang dedengian teh masyaallah gari ngabunuh teh geus puguh aya make belati make golok mah wari mah ngabunuh dicacagan diasupkeun ka karung anak embe mah eleh diasup-asupkeun masyaallah kebiadaban jelema pohara luar biasa. Nah iya lamun ngabunuh seperti eta lakukan pembunuhan terhadap pelaku seperti eta deui bae. Di akhir zaman orang dedengan pembunuhan Masya Allah ku gara-gara anak embe dibunuh, gara-gara anak kotok dibunuh, gara-gara HP ya karim HP Masya Allah terbunuh, gara-gara urusan utang piutangan saukur 100-200 ribu terjadilah pembunuhan. Ainu korupsi di negara miliaran triliunan aman-aman saja. Ya Allah ya Rabbi kosila hukum negara anu lain make aturan Al-Qur'anul Karim. Sabodo tamanya urang anu boga negara anu nyicingan negara nu milih pamimpinna urang geus atuh diserahkeun ka urang kabeh kumaha urang deuk kumaha tapi tetep bae urang menghargai nenek moyang urang baheula sebab lurak lirik kaler kidul ieu nagara urang geus dijenengkeun baheula dengan sumpah pemuda maka jadilah bentuk negara urang negara demokrasi Pancasila tapi hasil istikharah sebab burung Garuda eueuh manukna anu bisa nyiptakeun burung Garuda secara hayal hanya Indonesia. Ketika ditanya kenapa berlambang burung Garuda sebab manuk lalagaan asli nama horenganan butir-butir Al-Qur'anul Karim ngan ditenden di burung Garuda supaya bisa dibawa hiber menuju wusul ilallah di jerona indah ketuhanan yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain-lain sebagainya lambangna ge di jerona pohara lamun kurang ditaliti satu persatu. Untuk baheula ayalah pendidikan Pancasila. Ayeuna mah budak sakola ge Pancasila ada berapa? Anak orang tanya. Pagan Pancasila encan. Pancasila aya sabaraha? 7 gitu. Nararacok ieu anak aing apa guruna sih? Jadi 7 gitu. Jadi baheula papan Senen bae urang kenaikan bendera maca Pancasila asal 17 Agustus kabeh bergerak di rapihan pagar-pagar di putihan bilik-bilik di kapur Masya Allah karasa dek 17 Agustus dangdur dupang gedena diiring ka lapangan jang camat hui dupung gede kira di kontes eta teh naon rasa bersyukur mensyukuri kemerdekaan kan karasa malah datang kaya
anu naik sepeda tipeting teu bisa ngagoes tangkal kadongdong di kapur pajar pocong digoes gagubrak di dieu bacaan ku nyanting bitik Fatihah palak binas datang ke ayat kursi sial da pocong teu daek indit-indit ngoser datangnya na dicekel horeng lain pocong tangkal kadongdong itu paingan ayat kursi temempan tangkal kadongdong di ayat kursian jadi duboragan lo kos gitu kalakuan sorangan horenganan tangkal kadongdong nage nang nyana motongan nang nyana ngapur pohoan kita bagala kos gitu Kuari batu jauh Agustus teu jauh kegiatan selegi kajian ge sepentingna urang tentrem ibadah ka Gusti Allah na ye aturan-aturan hukum walau jara zain ngabacoki Khalid hai he kurut bacokanna nang ngemu pandamala lam yatahatam kisosun temesti turi naon kitu ngaranna di kisos sebab eta mangan sakadar jarhu bayar geus watas kutu ukubatun gugurlah berbagai siksa takhusul qati'a anu tangtu si ukubat ka anu motong bitaubatihi kutobatna qoblal qudrati alaih memeh kawasa si kotina Zaid ngabunuh Khalid kemudian tenyawan aturan-aturan Al-Quranul Karim gubodo kemudian teu sama sekali lamun ngabunuh kudu dibunuh di teu nyaho kudu disalib teu nyaho potong kudu dipotong di teu nyaho begitu manehna tulang telog ka pengajian horeng ngabunuh deui motong potong deui masyaallah tobat jaga di dieu setelah tobat katangkep nyana membeberkan tentang dirina sebab sirup kula adalah di lingkungan jelema barodo tur di lingkungan jelema jahat suganda mah eta mah sebagai pekerjaan bae horenganan dosa pajar kasab bae eta mah kitu teh horeng dosa wari tobat anu nyaan tobatna lamun memang setelah diteliti bebeneran tadi nanti nyaho kemudian kuari nyaho bener-bener tobat moal balik deui eta ukubat seluruhna wajib dibunuh deui wajib disalib gugur kabeh lamun memang bener la ba'daha tapi lamun sabada kudrat ban teh jana nyahoun bahwa ngabunuh deui ajunya na ngomong gitu bahwanya na teu nyaho teliti heula ternyata orang ngabohong tetap bunuh deui bae potong deui bae kos kuari informasi anu tertunda urusan syariat bahkan kuari mah ilmu nun teu kudu dibukakeun ge ilmu pergaiban aya kuari mah segala rupa nu tinggal urang nyaritakeun politik ekonomi budaya dunia internasional aya kabeh baik dibukaan di buku maupun di HP ataupun di pendidikan universitas geus ngajeblag pondok pesantren modern geus aya pesantren salaf geus aya nu teu nyaho komo di Indonesia mah negara paling unik sadunia negara paling unik Indonesia di negara batur moal aya maulidan akbar rajaban akbar moal aya tapi di Indonesia ziarah akbar aya haul akbar aya wahara ditemenangkeun zarah ka orok-orok diajak zarah geus hese di Indonesia lah
diwahabikeun ti tahun mana melalui Muhammadiyah Persib teu bisa. Wari geus asup ka tubuh negara tetep bae wasiara resek dibiayaan triliunan supaya wahabinisasi abeh engke kristenisasi lebih gampang tetep bae hese terutama nu hese teh Banten mah nyana hese aya duit dicokot aya nurut teu Banten eta karakterna teu beres urang Banten mah sasaleh kabeh ge urang Banten geus kos kitu bae urang Banten urang Jawa mah timbul ku hari Wahabi di Jawa kabeh. Oh, organisasi-organisasi di Jawa kabeh. Syiah di Jawa. Di urang ngembangkeun Syiah mun ti bodem. Jawara. Goblok sia teh akur jeung bapak aing. Ye tarolol sia. Kunaon sia segala anti usoli segala naon. Emang bapak salat aing mah teu salat tapi teu kitu jakeun teh. Padahal bapak parahannya anak. Tetep golok sia ku aing mabur sia ka ditu awas aing mah teu aing salat tapi teresep aing geuleuh sia kos kitu urang Banten mah kos kitu salat benteu oh badak timbul organisasi di Banten malah aya organisasi di Banten nu aya ge jarang teu paham ilu ka NU teu paham NU ilu ka Muhammadiyah teu paham kos kumaha organisasi mantak teu jaho nyana sebenarnya mah dijadikeun dewan suro tapi teu jaho aya aing emang aing naon ieu jakeuna teh heuy sia suro suro naon goblok teu coba teu jaho geus kan mah aing mah cenah pokona mah duit bae geus kitu hese urang Banten iya bermunculan di Indonesia lain lalagan tetep bae nanya bae ka kiai janu aya eta tah aya pendidikan tafsir ceukna teh eta kumaha bagus henteu iya atuh ai guruna teu jelas bae ulah ieu lamun cak kiai ulah mah dibeuleuh bae ku sia mah dibulam beulem bae tereh jasa di urang Masya Allah, tak kobok kiai dalam munditah belum. Dan sekilang sakitu bae ge haju bae ngamuk bae. Ya, kemarin bol lamun diajakan demo kula kabehan, sapasar Kemis rungkat kabeh. Demo kabeh ka Jakarta geus urang. Cicingan ta istana ku urang kabehan. Sakitu ge diulah. Tetep bae marolos. Nah gitulah di Banten mah ku teu paham nanya bae ka hajat nanya di Wetan mana aya di Wetan deuk hajat nanya ka kieu cadu moal aya Bandung Garut Tasik deuk hajat nanya ka kieu moal tapi di urang mah nanya bae kieu deuk hajat mun cak kieu ulah atuh di zaman teu henteu ya pe anu geus teu naon hujan los udah kulon bakos karar itu calon lurah nanya ka kiai cak kiaina kaluarna kur jam 3 nurut aju teu menang jalan hareup jalan tukang nurut sia kudu kurubusan ka kebon nurut bae awas jangke awas sia jangke lamun naik ka panggung ieu kopeana palang gede palang tungtung nama kurubusan ongko kopeah malang ongko menang henteu kalau jadi takeun Banten rame sebenarnya. Masya Allah. Malaya di negara Batur kos di urang Malaya. Malaya mantap kurang ambil kayak ini sih orang begini amat sebenarnya. Orang apa bukan sih? Wala tasqutu sayrul hudud ya biladar tegugur sakabehan. Bihagu sebab tobat aito naon hadbat teu bisa gugur perkisosan jeung perkotuan bisa gugur tapi hadbat teu bisa paslun wallahu a'lam.